Haji Sidi nanging mantep gegoyong tegeni dipondah Panglipur mana Pak Hussein Allah Pak Ali Tajudin Pak Ali sehanu beres nyantengan ngejung-jung ulah kemarin Bagusa make aturan segala kedeng ugaran Allah Pak Haji Agus Lioban nu wajib didama-dama wali kota Bandung dipimamer dipupus Pak Haji Sidi ayah Pak Haji Sidi pamis nu gaduh minangka tunggal pawari Kang Budi pada darosada jalan nang kesel lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilakna tuh iya ini kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih yes maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marsapada anu dipipindingan ku silip sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guaren zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur kan tenang margi lalampahan pawayangan teh tekirang sareng telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka oh iya ini kacarios di wewengkon pasanggerahan randu watangan
di kemahna Prabu Batara Kresna hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet hamilane ajujuru Prabu Hari Murti hari iku anom Murti mustika senadyan anom pranyata Ratu Satung Keming Langit Satang Karaking Lemah hamilane ajujulu Prabu Kesarwa hartos iku kesawa bisa minah rupa gengnya saperbala sewi hamilane ajujulu Prabu Padmanaba hartos iku Padma Kembang Naba Wadah Pranyata Penganggeman Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar wateke bisa ngahuripaken pati saja bani pasti doh iya ini gelar Batara tugas Mahatunggal pikeun ngarengseken pacogregan jagat raya Pramudita iya ini anu kalarasan ayeuna Pandawa sareng Kurawa nuju mayunan perang Jayawinangun perang Bratayuda di tengah Tegal Kurusetra ti dinten ka dinten doh iya ini seueur prajurit anu mati tam-tam anu korban di medan Danalaga akibat perang leres akibat tina judi antara Pandawa jeung Kurawa doh iya ini anu mamalana dulur ancur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati akibat tina judi main dadu antara Pandawa Kurawa leres anu kalarasan pisan dina dinten ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nyata Resi Dorna Resi Kombayana guru na Pandawa Kurawa iya ini Prabu Batara Kresna kasumpingan Arjuna bari ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana margi anu bade dipayunan teh guruna ku anjeun nyaeta Resi Dorna ingis kurisi rempan ku kaayaan bisikeuna ku dosa camplak ka guru ieu nu jadi pangbaluh Arjuna panengah Pandawa saur nira anak panjang singgi eya sinengi sabda
sauyunan gotong royong babarengan ujar meneng-meneng Gusti petengah timirah petengah ujar meneng-meneng Gusti petengah timirah lir kalimpudan mega potara awurlan mega putih wala salin sumabda alin sumabda Sumpingna Arjuna Duh. pamentena baketut Hasim ngalantarankeun bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana sang Nalendra Prabu Batara ingis kuri sirempan ku kaayaan Arjuna lemah kasumangetanana mayunan Bratayuda kasepuhan Semarura Kudrapawana nganti kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun iya Arjuna panengahing Pandawa adi akang rai kapayun kaulanun Raka Batara kunyuk pangangahaturkeun semasung ke muka kunyuk panjenengan iya puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulengi hati pun dehing mastaka yai nuhun Raka Batara kalayan hapunten tina naon rupiah kalepatan ageng sumonten alit atuh saling maklum rai kalih nati eta sadaya-daya iwengi keneh kaula teh hoyong nepangan teh ieu galeuh dieuneuk-euneuk hate dielek-ketek kumaha cara sareng katangtosanana pikeun ngungkulan ieu karempan kabingung anu teu mangeh tungtung Raka Batara wireh anu bade dipayunan ku kaula teh pandinten ieu nyaeta Kangjeng Rama Guru Residurna Guru Sadayana Arjuna dugi katiasa mentangkeun panah dugi katiasa muncul di tengah-tengah masyarakat teh didikan sareng atikan Kangjeng Rama anu ngasuh ti zaman lemut sasatna ngakod-ngakod ti zaman bolon ngongklet-ngongklet jeung ngagemleng ka kaula ayeuna kaula kudu ngangkat gonewa mentangkeun panah anu kedah ditujukeun ka Kangjeng Rama Raka Batara jagakeun sadaya-daya Eta janten emutan teh kan ujar meneng-meneng Gusti petengah tinira petengah hati rasain kawan
antuasna Sunuk anu dipika Hariwang datang yakin Arjuna Duh, lemah dirina leres. yai kaula nun kaula mangga emut Lah, eta teh Kangjeng Rama Guru Resiko Mayana anu ngadidik ngatik tileutik ka kaula khususna ka Panawa umumna ka Kurawa sumohon. ayeuna kaula kedah nemahkeun panah anu ditujukeun kanu jadi guru dosa kaula Raka Batara acan oge kaula teh mulang tarima kanu jadi guru Leres. alayan sakumaha teuing saur umum kecap bararea cenah meureun entong dina elehna ieu mah dina meunangna we moal teu Daya pamujian. Lah, gujrud salemur cenah meureun pantes we Arjuna atanapi Panawa menang perang teh hasil tega maehan guru leres. hasil tega maehan kolot-kolot hasil tega maehan dulur sareng sajabina Raka Batara Raka Batara ampun Raka Batara kajian mundur di medan tempur lumpat di medan danalaga tibatan kaulah hirup di udak-udak dosa Raka Batara kedah kumaha ieu ngubaran hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese Raka Batara Kakang Semar aduh aya anaknu Kumaha tos kitu wae. amoy sadaya-daya keur mah kitu katami-tami atuda anu janten kasapangan ieu tuang rayi teh putrana juragan Abimanyu aya atuda puguh kawasna ngeunok beureumna jangakeun Gusti Batara ayana kedah kumaha atuh ieu ngalandongan manahna tuang rayi kaganggu wae kudu kitu kaula numpang rasa saya Leres. pisan saya lagi Itu teh kulang. malah yakin mun Arjuna samplaka guru dina harti eta teh dosa malah bakal dilepatkeun ku Balarea Sajabiti dosa dan doraka teh ye. anu memangna residurna tuang Rama Guru teh ngatik tileutik nyusun ilmu tilelemut dugi kayai tiasa muncul di tengah-tengah masyarakat kalian tapis dina ngagunakeun panah teh hasil didikan residrona ayeuna ku yayi bade ditandasa bade ditembak bade dialanyawana bade dipetik patina bade dicabut umurna ku jalan ditandasa yakin dosa sampean Oh, antenan Gusti Allah. Biasa urung nangtung siang lumpang geus banyuna. pino dama kaula nu dosa Sami wae sareng camplaka sepuh. tah kitu nu mawi nun Kumaha ba? sumuhun atuh ayeuna kedah kumaha kaula mangkaning sakedap deui ieu teh pikeun ngawangun gelar perang di Tegah Kurusetra Raka Batara Awatos tawang. tadi dia hartina
Arjuna teh teu cicing dina hiji pamadegan ceuk kacamata agama mah anjeun teh hiji-hijina jalma anu teu istiqomah jalmi luak leok dan pamadegan hartina luak leok angin-anginan pamadegan teh plin-plan angin-anginan salira teh parantos diistrenan janten Senopati Ingalaga. Duh. Leres. Hartina salira teh geus jadi pamimpin di ieu pasukan di gelar perang Cinupit urang jeung Garuda Galayang. Duh. Leres. Cing bisa misahkeun mana pribadi mana hukum ari hukum teh lain pribadi ai pribadi teh lain hukum Walah. Leres. nu bawi kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kalungguhan salira Sing tiasa misahkeun teh ieu ceuk palsafana mah kangewa jeung kanyaah pribadi ulah dibabawa kana kanyaah jeung kangewa raja tak kieu mamalana kantangna pakai gumujeng wah Arjuna luntur ka subangetan sadayana bakal tanya oh tangtos bakal jadi teka-teki ka hamba rakyat sumuhun bakal ear saja jagat bakal jadi bukur satur sumuhun kembang carita balaria leres leres gaulanu naon sebab raji parantos diistrenan hiji satria naon nu disebut satria cing hiji satria teh anu kudu dilaksanakeun ku satria nyaeta jujur jujur eta hartina jujur teh ngadek kudu sacekna nila saplasna nya kudu cek nyana lain kudu cek lainna ulah disarangan kudu cari cine amanah ngaranna leres dua satria sepi ing pamrih rame ing gawe dabongan dina waktu diistrenan oge anjeun teh eta jiwaraga geus diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa oh leres lepat ayeuna mundur ti medan tempur ngejat ti pakalangan hartina anjeun teh jadi jalma anu lanca linci luncat mulang udara tidak teligatan kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngambang jangjang bar layar paur ku ombak oh pantes satria gitu eta leres leres kaulanu leres nu kalayan satria ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa hartina teu jejerih ku pati leres terempat ku nyawa terus dimakamkeun ayeuna lamun dijieun alasan sieun paeh di medan perang cing embut sanajan manusia henteu perang bakal maot leres tapi lamun make nu sajujurna hancur bertempur perlayan di medan danalaga tingali sepuh-sepuh urang dina bangsa kapungkur nyaeta dina ngorbankeun jiwa raga demi nagara jeung bangsana tega ngocorkeun getih masihan Ibu Pertiwi nyawa kadiekeun kasalamatan kadiekeun kasuburan kamakmuran jeung kasejahteraan nagara jeung bangsa sumuhun naon sabab sejarah nu bakal nyarita leungit Arjuna hiji tapi bakal datang ribuan Arjuna engke di akhir dina ngajalankeun kawajibanana nyaeta
ajen juang dina dadana teh istri ngagedur nyangkar teluntur kaibunan telaas ku kahujanan leres laras eta ulah daya deui disebut pahlawan deui tadi ku akan disangemkeun kanyaah jeung kangewa pribadi ulah dicacana kana kangewa raja jeung kanyaah raja leres karesep kitu leres da lain maehan dorna aja di kapang perangan teh maehan musuh anu rek ngalah nyawa urang eta mah pribadi anjeun kadorna guru teh si akang bade tumaros ngangkatna gonewa ngalepaskeun panahna dorna teh dek maehan saha maehan kaula teuing artina teh setiap jalma nu rek ngalaja nyawa kaula eta jalma nu ngamusuh ka urang nah rek diantep ai sabar di dieu teh lain ditajong kudu morongkol digebung kudu burungkut ditampiling kudu cicing tapi sabar di dieu bisa mertahankeun kana sagerupa pasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa deh dieu na ka pribadi coba kali ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Raka Batara karena naon rupiah kasauran selera Raka Batara sasat jadi jimat parepe katampina ku kaula nuhun agan awi tah kitu ya sakali deui cing tiasa misahkeun mana pribadi mana hukum salira teh senopati tuh tenang senopati ingalaga anu bade dialan nyawa lah sanes resi kombayana sanes senop naon sanes guru salira tapi musuh taya teh pikeun ngurangan kajahatan anu aya di alam marca pada kahawakan kadoliman kamurkaan da aing ngancurkeun kajahatan nu moal tiasa sapanjang dunya ngadeg rai tuh leres kaula nu tak kuasa sakitu mangga jalankeun kewajiban cing regreg cing pageuh da akang oge moal tebih salamina akang jadi kusir kareta rai nuhun Raka Batara panuhun kaluarkeun deui ka sumangetan rai dina mayunan ieu perang Jayawinangun perang Bratayuda ieu teh waktu balitungan rai mana nu hade mana nu goreng sanes kanu harti nu hade teu aya nu korban sabab eta ngemutkeunana setiap perjuangan tangtos aya pengorbanan katenang imbalan nanging pangiten kumantung kana niatna sewang-sewang laras kumaha niat amal-amalan teh nu ta eta rai sagala rupi ke eta atuh ku kituna yeuna kaula maksad ngabantun pakakas perang anu aya di kemah kaula mangga wilujeng akang oge sami-sami bade nyiapkeun naon rupi hal anu kudu disaewikeun kana waktuna timbalan priyata sareng ati-ati Kakang Semar laras nu sae mangga sami lumah pawe bukan neraya lungur mimpi teraya ngerana gendera kingkang ko undur saking pangkon Batara pangaulaan tangtosna regreg pageuh upami parantos nampi kasauran anu sarupi kitu Kakang Semar
Kaula oge ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka salira Kakang Semar anu ti kawit lahirna Pandawa tug dugi ka Kiwari teu oleh ngingisrik ngaping ngajaring sareng sajabina. Oh, katenan. Moal bade ngijing sila bengkok si lemah. Mangga wilujeng Kakang. Kakang saya pada kita udah ngobrol. Oh, saya belum. Duh, kunaon kumujeng Gusti. Ya Nyi Panengah Pandawa. Mangkap di antara. Hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius akang teh Jenius. Abong Batara, artina Batara teh nyaeta pinter. Pinter, moal ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. Beres wajana mah. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga akang bajai. Bagja. Hanya tak itu akibat naon sing naon akang teh akibat kudu jadi inung bapak dewek lain inung bapak nu salah dewek nawe meureun teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu dalam akang pinter mah ngomongan teh moal jadi pangaripu da loba pisan geuning anak bapaknya putra-putra bapak mah seueur komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon eta ngajara ragona wah palolontongna Kang artina eta teh kadidik rohanina teh kadidik jasmanina oh kata ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta we naon Kang sakalian titah salat naon Kang kalah main keleci we der para sea ampun Gusti nu Maha Agung. Komo cerita Yuda dititah ku salat teh. Pan ari Pandawa mah. Kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi. Kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina, kadidik jasmanina. Kageroh akang keur majalmi. Ai Kurawa Prabu Dastarata cacak eta teh nempo panonna teh teu ningali. Teu ningali nepi ka riab anakna teh 100. Cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh. Meureun teh 1000 mah. Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya. Katenna eta pentingna. Nu mata kerahkeun. Ku sararea urang pigawe. Sungguh. Pancen rahayat dina program KB teh heuh. Oh katenna akang teh teh. Kudu sebenarnya mah ararasup KB teh. Supaya sama tingali we kulobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja. Ya, heureut akang. Heureut. Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat. Ngaronjat eta pengangguran loba burukan teh. Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera? Kumaha teh Kang? Cerdas, mampu. Nyieun tindakan anu tepat, efektif, tur efisien. Efisien. Dewe bisa nya euy. Percaya Kakang mah efisien. Jeung ulet. Ulet. Bener. Hah? Bener Akang. Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat. Walurat. Hah? Bener. Tadi dia pentingna euy. Puguh hari Akang. Cukup anak teh 2 palingnya 2 we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab ulah Akang aduh ampun ngaripuhkeun teh euy eta indung bapak kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapak teh teu sararehat ka ituna teh hah teu saimbang jeung usaha makomo Kang teu saimbang jeung usahana balalang krut teh aya meureun baka
rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teuing anak teh alaman patak kedah di KB teh kitu murukan direncanakeun ya ulang poe eta dewek ngagotongan mayit bolah kitu akang eueuh deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa ya Pak Haji Sidik we teh mau urukan teh mang iya ti Jono sing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit ya untung pangperangan untung kada gotong nu tararatu nu semplak tak-takna nu maot papuguh eta nu aya nu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat nya nu sakarat hei rupa-rupa eta pelebah sakarat hei kumaha kang kumaha gumantung meureun karesepna keur sageur oh katenan kumaha dina amal-amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we kanya kumaha teh kang naon naon teh keur sageur eta resep gapleh bener aduh ampun mantap turunan rupa-rupa nu sakarat teh nyakannya rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nu kikituan we kanya naon teh ini goreng berenang keur hirupna teh resep nyaron padak teh suri jadi tukang saron teh kitu dah ada rupa-rupa aya nu keur sakarat Allahu akbar saha tadi kana resep salat teh oh leuh kita maka alah jalmi soleh nu batak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang akang kabeh oge sanjara radi sanjara boh ka radi neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna kumantung ka urangna benar model kamari nyalonkeun urang legislatif nya kumaha kan eta karunya kudu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya salah stres kan aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sejadah ka masjid ai PTL dicokotan deui aduh ampun ai kabina-bina kaknya meureun asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya modalna menang injeum artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun oh bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan sekolah teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun aing loba jadi beurit watir kan doana we teu sararea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana getrengna Panawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu akang ari sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta Kang ya Kang komplit gini teh Bapak Gubernur aya sadayana Kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih doh anu merhatikeun kana sataun ge acan acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabat ti doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang warga da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kieu oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heuh abeh kagero kalinana abeh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenang ai
sanajan keur sorangan urang tepan mimpi diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta berak nganung harti meureun urang oge pamimpin aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer laras desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara laras anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu Maka. urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang yang bener heeh ai tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata dorna wah sesepuh eta mah wah dipikasegan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek ngadorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek sieun dijual senalna meureun teh mah ku akang sieun teh kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna nah kunaon sieun sieun dicet tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan jadi wah guru sararea guru Pandawa guru Kurawa guru sararea aya mah bener saktina mah luar biasa dorna teh wah mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna makan jago-jagoana bener nya nah eta dorna eta cenah ajeunna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda oh eta tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh percaya kasohor itu makna mah kaceluk ka kana ngewu kalau ka kajana pria kajabaring angin-angin ka koncara mancanagara dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun kadinya mah kula tara misleuk eta we bareto kumaha bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun hiji dom-doman teh ka sumur teh plak palungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun ku nu kahiji eta nu kadua nu kadua kan nu kadua celep keuna kana buntut dom-doman deui wallah jadi napal cep cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung boga muridkeun loba duit mung loba duit jeung ulah heung lamun ka aing murid teh barulang barang tarima kirim barulang tarima nya Kang barurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh Sekali ngirim belut oke tidinya akan cecaduan ka muridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu sama ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi tara sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain dina ngewa boga rasa tanggung jawab ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya pikeun memperkecil ruang lingkup urang mah nah kitu da ai ditumpes mah kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirup nya Kang proses hirup atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan
bener ya Kang gelar perang Sinupit kurang ayeuna Kang jeung Garuda ngelayang wah tada teuing tanding eta dorna jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ye dahsyatnya perang teh di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa Kang ayeuna lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki eta sarua pernah di tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati Alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena beres sareng Sirikadi Milu Milu eta pejuang eta Gusti Sirikadi sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawa berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlaya di medan Danalaga wilujeng kaum ibu berjuang teh bener moh ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi eta naon emansipasi hor geus digenti geus kamari bener dijadikeun alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tanah barudak pake kasempetan ayana ina festival teh sok digawe palus-alus tararandang kayaknya kesempetan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenan laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka Paradalang nya tenan ta urang teh sarada Paradalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sadaya ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek nu beja ti dinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu anu eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 langkung pamilon 20 langkung rek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri ulan ketua Pepadi oge Bapak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin anu nya kada seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya perhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we paranyang yuswanya amin Kang amin da kitu euy kade sanajan ayeuna kayaan keur perang ieu di kemah-kemah misian runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi misian kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureun ciptakeun kota anu bersih anu nyaman
anu nyaman berhijau bukan teh berhijau komodo panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang se-Indonesia. Wah hebat. Wah di dieu Kang beres. Hebat. Komodo kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang se-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Baik teh gimana nyangsang. Tara cair gini Kang ke urang mah. Heeh. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia Kumaha Kang? kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Aduh, da kumaha teteh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mani. Cadu mani eta mani parah. Hah? Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Menet da eta jadi teu ngocor. Teu nyalur. Nah, jadi mah teu bisa mani. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh. Heeh. Kanu Da ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ke rakyat teh. Can BL. Loba dipengkolkeun. Can BLT di parnet mah. Can BLT ti dituna mah mulus datang ka handap rada lieur. Rada disebitan. Heeh. Urangna cing gablek pucus deui. Kumaha? Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Serba salah Kang. Hah? Diperhatikan ku pemerintah teh dijual gitu kan. Rupa-rupa. Hah? Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli Si deui. keneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Tingkat legislatif Kang. Legislatif ngadoakeun kanu tos sejarah radi. Benar. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Benar. Hah? Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Cara dibeureut ulah nu geus. Lain ai kabeh mah ngan aya. Aya oknum. Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala rupa pasoalan oge aya oknumna. Hah? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Benar. Hah? Ngan aduh aing mun asa rawing ceuli. Wah, asa kabentar gelap Kang. Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Meni asa kulebar Kang. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa Kang. Lumatak anu geus nu akeun, ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh. Sataun sakali datangna oge. Aya teh ai gaji pada gemleng. Heeh. Aya teh teh jelema nu kitu, gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh. Sarua. Ai gawe eueuh. Aya digawe nunutan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees ini ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Hah? Rek rees mah geus lima nya Kang bener. Heeh, alah. Heeh kitu teh euy ti deweknya. Om, nuhun Kang ah. Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut nyokot. Nyokot lain. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara keren tadi. Kumaha Kang? Oh, nilai juang teh di dinya gedurkeun. Ta bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Hartina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lain perang da urang mah. Nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. Eureun. Gitu, cokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kena obag ngararingku ke dina obag. Obag. Nya jadi tahanan politik jadi sarang-sara. Sarang-sara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan Bahkan kala luar.
bararegang tapi pada ngahormat jadi ke pejabat baheula mah teu da tina berjuang baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui pan tibalik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah cenah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaleuwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung sabodo teh tong bodo kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh heuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kudu dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh oh dewek ku si anu maehan heeh atau ngarepotkeun kitu da teh dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mang paur geudeg kan heuh ada ya Kang alhamdulillah deuleu duh oh rempeg Kang bagja teuing para dalang kadarieun bade tanang teh Kang para dalang aya oh iya Yuri Yuri aduh kula warga besar Pepadi Kabupaten di Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta ge ti pusat alhamdulillah tah kieu kitu lumatak ulah di pararanat oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh bener Kang ulah seueuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh loba suksok loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang aja teh masing-masing tara ingat ge aing digawe bejuang kudu babarengan aing datang duit geura sewang-sewang jara rumput eta kitu aing can datang duit sararea teh baru kana moal ngait kana ti korong urang nya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang Kang sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sateh dumeh we aing tereh pae ulah kujung tereh pae segala ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot atukeun bae 20 karepek mikir ku si lain ai pae mah geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui ya lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus eta sing pajange Kang pinter gitu mah bayangkeun ku si lain pinter kieu sing jajan 50 tahun deui mah aya alah di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing sabab dulur dewek saja berarti dulur teh geus jadi lanceuk nya Kang Pak Haji Sidik jeung Bu Hajah Nining baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka aing ti jono ketean ngan kade deuleu naon dari akang kade Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba naon loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan eta dulur aing ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh heeh ieu mah ngaku-ngaku dukun kade sing hati-hati perlu diketrok huluna teh mah kade bisi ngaku-ngaku lain alhamdulillah Gusti nya kitu Kang tararepung urangnya tararepung ya ulan sakedeung deui euy naon akang sakedeung deui teh perang sakedeung deui naon jam sore teh nya naon nah teu akur euy jeung eueuh jaruman teh jam teh jeung jamna ge eueuh nih uyuhan itu alah kira manehna meuli jam itu nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat anu maneh anjing ngawitanya kaping 25 Kang kitu ayeuna di wengi ieu dibalakan doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda dalang mah tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas naon silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu kanu teu nyaho datangan buru-buru kitu da moal rugi nya moal heeh bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar sapanjang hirup mah nya euy kitu dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun
ilmu mah merupakan kerja salere. Apaan kudu nginung ka waktu bi bapak ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh. Aing belajar mah terus ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat, better late than never. Naon? Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Hah? Bener, Kang. Kitu nya yuk. Pek atuh didoakeun sing salamet Kang. Oh hey.